Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun wasta abdi Siti Maryam ti kelas 11 MIPA 2. Dina kasempatan ieu sim kuring bade ngadugikeun biantara anu jejerna COVID-19. Puji sinareng syukur urang panjatkeun ka Gusti Nu Maha Suci. Sholawat sinareng salam urang limpahkeun ka junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu guru miwah hadirin anu kusim kuring dipika hormat, dina kasempatan ieu abdi bade ngabahas masalah COVID-19. COVID-19 mangrupikeun wabah anyar di Tiongkok. COVID-19 tiasa dipancarkeun ngaliwatan batuk, bersin, jeung sajabana. Tah kukituna anjeun terang kumaha pikeun nyegah COVID-19 ieu nyaeta nganggo masker sareng matuhi protokol kesehatan anu atos didamel ku pamarentah. Tah ku cara eta urang tiasa nyegah COVID-19 ieu. Mung sakitu wae anu tiasa kusim kuring didugikeun, hapunten bilih aya basa anu teu marenah, pondok nyogok panjang nyugak, di luhur sausap rambut dihandap sahibas dampal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.